Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ruhani mah pengurusanana supaya wauheun kanu nyieunna. Sebab asal ti Allah diurus ku Allah kebalik supaya ke Allah. Lamun asal ti Allah kuari teu asa diurusan ku Allah, hajut teu diurus ku urang, balik lain ka Allah ka jahanam. Cak Allah supaya balik ka aing deui. Ti aing ku aing ka aing. Minallah billah fillah ilallah. Jah lamun urang teu ngurusan ti Allah urang, Allah mangurusan urang teu asa diurus ku Allah. Sehingga kulantaran teu asa diurus ku Allah, urang dagang asana urang. Urang tani asana urang, urang boga duit asana urang. Ieu imah urang, ieu tanah urang. Aku kusia paeh nu si kusia di aku mana? Urusan rohani urang kena wauh ka Allah, mulai wauhkeun ka syariat capek, geus wauh ka syariat capek. Ibadah teh urang teh diteken ku syariat, salat. Sageus salat carana kieu, capek. Sebab naon? Encan aya rasa lazat. Encan nikmat ibadah teh ka Gusti Allah. Ketika diurus ku urang wauhkeun dipaksa, carana kumaha? Zikir, tafakur, riyadhah, jihad. Mulai teng 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 teng. Oh nikmat renganan. Mulai tina zikir teh ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang hate, ulah dimaksud tenang. Zikir bae ulah maksud tenang, lamun maksud tenang atuh berarti lain ka Allah, maksudna ka tenang. Ka Allah. Tenangna kumaha dibere Allah. Ngan asal urang zikir dibere ku Allah tenang. Nikmat. Ruhani teh wauheun ka Allah di zikiran bae. Urang nu mantak nyebut ka bogoh urang ge sarwiti deui lantaran urang cinta ka Allah. Kitu kene urang lamun geus cinta ka Allah pasti Allah deui. Babalikna insan anu khawas nu tangtu nu geus ma'rifatullah wa rasuluh wa wusuluh jeung datangna manusia ka Allah wa huwa wusul ta'al qurba deukeut jeung Allah. Qurbah teh deukeut. Allah teh kan deukeut sesuai jeung ucapan Gusti Allah. Cek firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Neangan Allah mah jalain kudu ka langit. Neangan Allah mah lain ke kudu ka Masjidil Haram. Neangan Allah mah jalain kudu ka gunung. Neangan Allah mah jalain kudu ka leuweung, deuk nanaonan dileg-leg maung sia. Allah mah aya di diri urang. Dalil-dalil naklina geus aya. Allah bareng jeung urang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana bae Allah bareng. Dalil geus aya, Allah deukeut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hayang supaya karasa eta teh dalil mah geus nereleng bae. Dalil mah geus terus bae, ngan can karasa, jang ngahadirkeun rasa. Sakumaha tadi, kolbu urang aya mata. Mata penglihatan kolbu, mata pendengaran kolbu, mata pekerjaan kolbu, mata perasaan kolbu. Ilah nu deuk disimpulkeun ku urang, moal datang-datang haju hadir bae, kudu make zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beres eta melalui urang tahapan kubro latifah. Dat kayahokeun ku urang lelembutan nu aya di awak urang. Urus urang. Sanggeus diurus tahun 2 tahun Allah kemere. Karasa deketna Allah. Iyalah wa wusuluhu wa huwal qurba. Geus wusul manusia ka Allah naon wa huwal qurba. Karasa deketna Allah. Ayat lain dibaca, dicerna, dirasa. Ku hari mah karasa. Eta teh horenganan boga rasa deketna Allah jeung nyahona Allah teh yakunu bisa babi ilmil hakikat. Horeng eta teh ku sebab ilmu hakikat urang teh geus ngabogaan ilmu hakikat. Jadi geus kajahoan ku urang hakikatna dadamelan Allah teh. Geus lamun kanyahokeun kana hakikatna dadamelan Allah. Naon? Iya ne wa huwa at-tauhid hiji.
Asalna teh Allah sorangan hiji jakuari ge hiji ieu mah makhluk da damelan Allah. Hiji makhluk langit bumi katut eusinan nu kaluar tina ilmu Allah jeung nu kaluar tina gerak Allah. Berarti atuh urang neuleut tangkal kalapa teh eta teh kudrat Allah kadeuleu kudratna lain tangkal kalapana. Neuleuh laut kadeuleu kudrat jeung irodatna Allah lain lautna. Neuleuh gunung kadeuleu kudrat irodatna Allah lain gunungna. Neuleuh laler hiber nu ngageurakeun Allah ku kudrat jeung irodat Allah. Geus neuleuh laler teh lain lalerna nu kadeuleu kudrat irodat Allah. Kitulah ilmu hakikat eta teh lain dibahas tapi karasa. Ketika dibahas atuh bisa bae. Tetapi ieu mah karasa masyaallah karim. Geus moal semata-mata ieu reungit anu nempel ka awak urang lamun lain gerak Allah urangna ciptaan Allah reungit nageh digerakkeun ciptaan Allah digerakkeun ku Gusti Allah meureun nu mantak nempel di awak urang teh ngagerakeun Allah diridokeun ku Gusti abdi ciptaan Gusti reungit ciptaan Gusti gerak abdi ngagerakeun Gusti reungit gerakna hiberna ngagerakeun Gusti abdi ridho Gusti meureun nu mantak reungit nempel di abdi ge eta teh hiji abdi gerak Gusti reungit gerak Gusti di hiji gerak kudrat irodat Allah aya di dinya nyanggakeun sadaya-daya. Di kumaha coba? Ayo coba. Nah, eta ke mun geus datang ka dinya meureun aya dahareun reungit anu aya di awak abdi mangga Gusti abdi maridho. Ulah-ulah karak reungit atuh orai ge hendeuk ngagegel abdi da moal semata-mata gerak eta orai lamun lain digerakkeun ku Gusti abdi nageh gerak nang Gusti orai nageh lempang nang Gusti atuh di hiji gerak ja sifat Allah mah hiji atuh gerak Allah nu eta keneh kudrat Allah nu eta keneh atuh irodat Allah nu eta keneh teu kasipatan ku dua kudrat hiji teu kasipatan ku dua irodat kan hiji Gusti mah nu mantak eta tadi teh wa huwa at-tauhid fi alamil qurba. Bisa babari ieu ngaji bisa hese ngajelaskeun ge hese komo rasana tuh nu mantak lain ajieun tukang karung atuh lah aya dieu mah tukang karung mah ngahenen bekos kubur dietek. Nah, geus kahartikeun ku urang jahe, emang aya dua kudrat teu aya? Emang aya dua irodat teu aya? Berarti hiji tauhid ngaranna fi alamil qurbah. Oh, gerak urang jeung gerak eta orai teh gerak eta keneh hiji nang Allah ngagerakeun. Teu aya dua gerak, hiji Allah, tauhid ngaranna. Nah, di dieulah urang lamun geus kos kitu bakal ngahormat orai ge sebab orai ge kapan boga roh orai teh kapan zikir ka Gusti Allah ketika roh urang zikir ka Gusti Allah aya dina akur pada zikir orai ge bisa uluk salam ka urang assalamualaikum Haji Supendi orai cek Haji Pendi waalaikumsalam ya orai kita sama-sama jadi urang sak orai kita bersahabat sak orai teh ya. Tuh, mantak aya jelema digalakan ku pamajikanana. Aya jelema digalakan ku indung bapana nyorekan luar biasa kebenaran bapana kiai. Kemudian manehanana lantaran digalakan pohara padahal mah kiai mah ngagalakan ge lain sakadar ngagalakan horenganan ku deudeuh jeung nyaah ulah aya dina maksiat. Ulah aya dina munkarat supaya ibadah kulantaran galak. Budak makan ngaranna ge nafsu asa digalakan kolot galak amat ka aing inditlah ka leuweung di leuweung manehanana teh satabrang parana dahar saya aya boborosan jeung bebetian nu aya di leuweung mun aya orai naek ka luhur mun aya maung naek ka luhur tangkal kayu sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan manehanana ngadahar teh pupucukan boborosan jeung bebetian bari zikir ka Gusti Allah selama 4 bulan orai geus kadenge suarana sebab urang akur barang daharna jeung kadaharan orai ngadahar pupucukan urang ngadahar pupucukan orai ngadahar bebetian urang ngadahar bebetian
urangna bari zikir ka Gusti Allah 4 bulan suara orai geus kadenge ku eta jelema. Kagetnya lagi kok orai bisa uluk salam, kok orai bisa ngomongnya lain make sungut rohani urang ngobrol jeung ruh na orai geus tanpa suara geus bisa urang ge kan bisa jeung awewe ge tanpa suara urang paham nyana kicep sabelah tring tring atuh urang ge tring eta bahasa ngaranna tanpa suara tapi geus kaharti Masya Allah itulah bahasa cinta dari mata turun ke hati kaharti bahasa urang kuari ge bahasa manusia bisa kaharti ku isyarat urang kapanggih jeung guru bangun berpaling berarti bendu urang kapanggih jeung bos bangun berpaling bendu urang kapanggih jeung hiji jelema senyum berarti resep urang kapanggih eta teh bahasa kapan teu ngomong teh kos kitu teu ngomong tapi kaharti orai bisa kaharti ku urang menyatulah jeung orai menang 5 bulan kaharti bahasa monyet bahasa uwa-uwa terus ningkatkeun zikirna ningkatkeun zikir barang daharna nu aya di leuweung sapira di leuweung saaya-aya dibere kuat ku Gusti Allah ngadahar sakadar ja kitu na bebeutian tapi kuat sapoe 2 poe 3 poe teu kudu barang dahar deui menang satahun bahasa maung gajah kaharti mulai diwurukan ku maung lah nu ngawurukan zikir cek maung kieu lah zikir ka Allah mah dibere ku maung gurunya na maung mantak maung teh aslina mah zikir nu mantak galak ka urang ku sebab urangna teh zikir digajal sia ku aing lain zikir ka Allah endahan sia dahar maluru aing beuki dahar mah mantak urang sieun ka maung tapi lamun urangna zikir contona ai eta Syekh Maghribi mah ngobrol jeung maung ari eta Syekh Asnawi mah ngobrol jeung maung eta pertemuan Syekh Asnawi jeung maung teh tah di Syekh Maghribi eta teh pertemuan Syekh Asnawi jeung maung dina nu ku urang osok dizarahan Syekh Maghribi teh nah komo deui Syekh Mansur mah kapan ngobrol jeung maung bahkan maung jadi kendaraanana sebab naon maung ge taluk kana zikir nyana nyangkrem ge lantaran kadeuleuna urang teh embe ku nyana ini embe nih sakjana mantak dileg-leg ku nya tapi lamun urang kadeuleuna jelema tuh moal nah mangka ieu di leuweung diwurukan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus datang ka hobi mantak baliklah nyana lantaran kolotna ceurik bae ngadua ka Allah ngadu ya Allah anak abdi di mana ternyata horenganan nyana diangkat jadi wali ku sebab ridho kolot na ngadoakeun anak abdi ku sebab digalakan besi ka mana bae geus abdi ieu ridho Gusti ka anak abdi henteu jadi beuti geus aya ridho kolot indung bapana kaleuweung diangkatlah jadi wali balik jana ka imah begitu balik teu betah di imah sebab naon sebab nyana geus gahiji jeung hewan-hewan ahli Allah teu betaheun di imah sebab naon sangu geus teu beuki dahar geus teu beuki nginum geus teu beuki sagala geus teu beuki beukina nyana jeung di leuweung guru walina adalah maung mantak ente bisa ga guru torekat atuh bandingan ka Lampung ka ditu hayuh ka leuweung kege tinggal ngaran innalillahi Haji Supendi telah tinggal nama sudah dileg-leg macan beres lain norekat paeh teu bedak sabaraha aya nu nyarita seorang sahabat ya Rasulullah abdi bade sodako mung abdi gaduh sadinar kedah kasaha abdi sodako sadinar oh cak Kangjeng Rasul ai boga sadinar mah tasaddaq bihi ala nafsik geus beulikeun ka baso jang ente jang maneh we tu sadinar mah ulah jahanat disodakohkeun aju maneh menta teu bagus situ sorangan we layuh sok jang maneh aya deui abdi ge gaduh deui sajabati sadinar teh aya deui sadina nah lamun aya keneh tasodaq bihi ala waladik bikeun ka anak aya anak menta dibere ai jahe waduh salah aturan atuh dia memengkonon beuh aja mengkonon
Masya Allah anak bagus ngoser-ngoser minta duit ke kolot-kolot tidak mere ya Karim horenganan main mata ulah gitu kepentingan pribadi heula daripada kota tangkot teteng kanu sejen aya kene ka anak ulah haju anak sangsara hese dahar hese nginum bikeun ka anak bikin ke pemajikan ai pemajikan beuh maning geus harareseun jasa hutang geus numpuk di warung teu dak dibere ai ka batur kebarahan jasa masyaallah sorangan heula ka anak keluarga aya keneh gola tasaddaq bihi ala khadimik atu eta nu sok ngaladenan anjeun hadam-hadam aya keneh abdi teh Gusti abdi alhamdulillah anak keluarga parantos pangladen ge atos ai kitu mah anta absaru bihi atuh leuwihnya hota maka saha nu paling penting bere ngeunaheun ngadengekeun aturan tapi praktekna masyaallah Karim eta kakak bangonna beberean bae ka batur mah beuh aing ka dijang ge mani hese jasa kakak belon anak menta dipagahan menta dijejeuhkeun dagang heuh teu dayakeun beusi eleh saing tolol teu coba kolot kos kitu lain ngajejeuhkeun kadanan mere modal anak teh sakumaha kebo digunakeun tanagana dibere tilok di Lampung kos kaditu nu aya di urang teh guruna tah jadi lamun urang ngadenge ucapan Kangjeng Rasul ngeunah mimiti jang urang haju jang anak pan merenah pemajikan mun hiji mun dua mun tilu hayu pernah-pernahkeun ku ngeunah malah mancak nu kolot teh atuh nu ngora bere Pak ulah kula bae tah kan ngeunaheun asana damai hirup kakak-kakak rek boga dua kawin dewe Kak insyaallah asana jalan lembar teh dunia jembar ieu mah masyaallah barang nyandung nu tadina jembar dunia asa asup ka kolong bale sempit perasaan dunia jadi urang nuturkeun ucapan Kangjeng Rasul atuh ngeunah ja Kangjeng Rasul teh uswatun hasanah nyana nyandung teu katuturkeun ku urang endahan urang sieun ka pamajikan kos bakal nyapaatan bae di akhirat pamajikan urang aya disompralkeun bukan kos kitu eta urang nu usaha urang nu mah urang nu naon ngaran nu mere duit kurang urang sieun ka nyana eta si pamajikan tak urang nu bloon urang nu capek urang nu meuli mobil urang nu meuli sawah kunaon haju urang sieun ka nyana lain lalaki teh mongkos kitu mah aduh ya Allah ya Rabbi Masya Allah kata petakeun ka lalakian teh endek lah cenah aing mah aduh saya yang tsunami sia Masya Allah lamun urang nyaritakeun syariat mah kitu bae tapi ketika urang bertorikoh acuanana adalah batin ruhani gegedena adalah riyadhah jeung jihad ngajar nafsu supaya lunak merangan nafsu supaya nafsul ammaratu bisu hengkang di urang geus atuh kawin mangga asal ulah kanu bogoh cak nafsu aya awewe geus 45 tahun teu laku-laku kawin ku sia amper moal naik los
ulah ku nafsu urang makan ku bogoh teh kan nafsu geus ulah kadu bogoh urang kawin teh kanu bakur geus jarijieun batur teh geus gilaeun kawin ku urang murah ongkoh deui pan tah eta urang carita thariqah bagus kuari mah geus kawin teh kuari kakarak berthariqah teh hayang usul ilallah geus atuh gitu naon ngaranna ngusir dunia jeung makhluk jeung nafsu geus ulah ku nafsu man urang endeu ka Allah kakarak leng-leng haju urang kawin batal narekat sebab kahalangan ku nafsu lain ngome tasbih ngome susu salah jika Allah bahkan ngomen atas ayo urang teh gitu tah ieu mah lain endahan pepentilna subhanallah atuh moal usul tau mah nyaho rekat boga anak deui lain usul ilallah ngalobaan anak tinu ngora aya tinu kolot aya bahkan kawin deui geus ulah ngororekat atuh kos kitu mah geus mendingan ge carita syariat pait torekat babari diomongkeunana tapi hese sebab lawan deuk ngudag kesenangan ruhani ninggalkeun kesenangan jasmani geus ulah diatur ulah diurus jasmani masak kahayuna bae sakasampeurna ruhani di mana geus dibere ku Gusti Allah kesenangan ruhani eueuh nanaonan nilai duniawi sejuta kali geulis pisan awewe teh teu hayang lamun urang geus dibere kesenangan ruhani sebab kesenangan ruhani mah cahaya ilahi lamun urang geus dibere nur ilahi cahaya ilahi nu geus dititipkeun ku Gusti Allah ka awak urang cahaya ilahi cahaya Rasul Allah cahaya ruh urang ketika urang geus wauh ka Gusti Allah baheula kuari ku urang diopenan deui bakal nikmat anu luar biasa sebab kanikmatan eta urang bisa nyulusup ka jero laut bisa leumpang di luhur laut bisa hiber di awang-awang bisa deket Baitullah bisa ngahiji jeung para malaikat nyaho kana jentulna setan geus geunah nikmat hirup geus eueuhna naonan sebab ditanya ku ari mah urang kunaon maneh salat sieun ka Allah maksudna hayang ka sorga leutik keneh kos kitu di mana urang ibadah hayang ka sorga leutik keneh sebab sorga mah makhluk Allah ciptaan Allah urang kabongbroy ku ciptaan Allah sieun ka neraka wajar lantaran urang teh hayang senang eueuh masalah ngan moal jadi wali Allah kos kitu nah tasadaqu haranjeun kabeh ka diri urang heula juga anak urang keluarga urang karak kapalayan urang karak urang petakeun sedekah kanu kanyawan ku urang kemana ye tasarrufkeun ku urang ye dunia pamere Allah dunia titipan Allah urang ka Allah keun yeuh fakir miskin geus yatim piatu geus tetangga geus yo sok urang tasarrufkeun titipan Allah teh abeh kacatet bahwa ieu nu urang ka masjidkeun urang ka pasantrenkeun urang ka majliskeun sok gerage urang paeh eta nu aslina sawah gunung jeung harta-harta urang nu henteu dibundelkeun kana syiar agama Allah henteu jadi nu urang jadi tirkah sawah jadi tirkah mobil jadi tirkah imah jadi tirkah kabeh jadi tirkah nu aslina nu urang tuh nu nempel di masjid tuh nu nempel di majlis tuh nu nempel di fakir miskin tuh nu nempel di syiar-syiar agama Allah pakai perang ku urang nu asli da eta
miliar duit urang 100 juta nu dipake ke masjid 900 jadi tirkah wallahu alam bakal kumaha engkena nu 100 juta aslin urang begitu orang paeh apalagi ke di akhirat kaduhung amat baheula ku aing 100 juta doang mun diwakafkeun jeung pamajikan aing mantap pujian majikan diwakafkeun bohongan galak bae mending diwakafkeun ku ya Allah ya Rabbi nah mantap lamun boga pamajikan teu ngadorong ibadah ka Gusti Allah bahkan ngahalangan perhitungkeun ku urang bisa teu dinasehatan lamun teu dinasehatan atuh urang boga matematika gunakeun matematika urang ka dieu sia ka dieu jedog sia di hareupeun aya nurut henteu sia ka aing teh ka Allah sia jasa pamajikan mani nyungir-nyungir teh ka Allah hayu coba cek dah hayu lamun kakak geus bener dek ka Allah karak ulah ge moal galak jangan ge nyahoeun ieu urang dek ka Allah jeung henteuna nya ge ke lamun urang sapoe dua poe lain deui ieu salaki bangun bebeneran dek ka Allah nya ge sopan ka urang atuh bangunna atuh di hareupeun urang doang cek pamajikan teh di luar urang mah lain deui jajanho aing ge boga jaringan cek nya bodoh sakumaha serse beda urang dek Allah pamajikannya nurut dengan sendiri dan nurut urang sebab aya Allahan di jero hate urang teu kudu dinasehatan teu kudu bahkan nyana nganyahokeun ke urang unggal peuting hudang satu ketika urang teh hudang pamajikan urang ge ngahudangkeun sebab kok kabiasaana hudang apa capek apa non hudangkeun ka biasana kakak hudang kok ieu henteu emang geus siap cek pamajikan aya dua keuntungan ye cek nya teh ngahudangkeun aya keuntungan ye tuh kan engke mah isu ngahudangkeun deui kebel-kebel lain usul ilallah usul ila susu deui bae sedekah Allah teh kudu bebeneran sok lalah iyalah bab sedekah al ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim walidzalika qala alaihi salatu wassalam naumul alim khairun min ibadatil jahil ba'da hayatil qalbi binurit tauhid tauhid turu ne wong alim wong kang weruh ing Allah kalawan ma'rifat khosoh iku kang leuwih beci tinimbang saking ibadahe wong kang odob maring Allah ba'da hayatil qalbi ing dalem sahusade uripe binuri tauhidi kalawan cahaya tauhid wa ba'da mulazamati asma'i tauhid lan ing dalam sahusana tepi pirang-pirang asma tauhid bilisan sirri kalawan lisan sirri bigiri harpin wala sauti kalawan ora harap lan ora suara kama qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadau sapa Allah Ta'ala fil haditsil qudsi ing dalam hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirruh utawi manusia iku rahasia ingsun lan utawi ingsun iku rahasia insan nah naon wari warujuul insanil khos lan utai babalike insan khos lan wa wusulu lan tepung insan khos wa huwal qurba lan utai wusul iku gawe kaparak mari Allah
yakunu iku ana ya ruju' bisababi ilmil haqiqat iku tetep kalawan sebab ilmu hakikat wa huwa tauhid lan utaya ilmu hakikat iku at-tauhid nauhidkeun maring Allah nauhidkeun fi alamil qurbatil lahud ing dalem alam kapar Allahut kang bangsa lahud panggonan kang den tuju lahu wa hiya fi halati hayatihi fid dunya lan utawi ya qurba ing dalam tingkah uripe insan ing dalam dunia iku bisa babi adatihi tetap kalawan sebab adat insan sawaun kana naiman naum muntabihan kupada enta ana ya insan iku kang turu ulah make kap mun make kap turu au muntabihan atau iku kang tang. Ieu ngaji lain ajian urang lantaran ieu mah ngaji jang mengetahui tentang alam lahut aya alam lahut aya alam malakut aya alam nasut sebenarnya menang terlalu serius asal jaho bae sebab lamun diseriuskeun urang bakal mencerna sageusna mencerna mentog kana fitrah urang panasaran lamun urang panasaran biasana hayang lamun urang hayang mencoba sedengkeun encan ngaguru ieu nu bahaya itu jadi kecicing sorangan di kamar bagi teu maksud naon maksudna jeung kumaha carana ieu nu dikhawatirkeun entak ieu mah urang asal nyaho bae sebab nu haladir da geus sapira tukang karung tukang naon deui tukang aspal, tukang naon deui? Tukang ceramah. Naon deui? Jadi aya ilmu anu dirahasiakeun ku Gusti Allah. Ilmu hakikat melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tek jadilah dikembangkan ku Imam Bahauddin An-Naqsyabandiyah. Aya ilmu melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kembangkeun tek wari jadilah berbagai thariqah. Dek norekat dek henteu masalah asal puguh. Tabat tarekat basa kadar metode belah dia supaya itu ulah kasih si kagigir dijieunlah satu cara jang wusul ilallah di ngaranan thariqah. Para sahabat bantu teu kacaritakeun tarekat urang justru nyokot ti sahabat. Para tabiin atuh teu kacaritakeun tarekat justru urang nyokot ti para tabiin. Sadajan ayeuna ge teu ngabangsakeun tarekat masalah aya mah guruna mangga bae. Urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nu pangmulyana manusa ngaranna. Tersusun tina dua kekuatan hiji jasmani dua ruhani. Jasmani mah sakadar dahar nginum sare pamajikan. Urusanana ilmu najang utar atur zohir fikih.
ilmu ngaranna ilmu fikih dina Islam. Islam ilmu na fikih jurusanana syariat. Geus atuh ngaran pelaksanaanana ibadah. Sakitu beta mah kitabna timimiti nuletik parukunan sapina riyad takrifatul muin fatul wahab. Kemudian atu ikna kebelah ditu natufah raudhah nihayah majmu eta kitab-kitab tijauh ti urusan 4 perkara ubudiyah nomor kahiji, nomor kaduana urusanana munakahat, nomor katilu urusan jinayat, nomor kaopat urusanana urusan hiji ubudiyah, nomor kedua munakahat, nomor katilu urusanana jinayah, nomor kaopat naon muamalah, nomor kahiji ubudiyah, 2 muamalah, 3 kitu naon tadi hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, 3 munakahat, 4 sakitu. Sakitu kitab teh. Coba pengembangan. Istilahna be rojeh, marju, soheh, doi, mutamadoh dan lain sebagainya. Eta dikitabkeun jadi be kitabna asbah wa nadzair. Belah dieuna jang nyieun hukum ngaranna usul fikih. Beres. Debat bae geus bahsul masail. Bahsul masail kelas SD. Kelas itu desa, cabatan, nasional, dunia. Kitu bae. Geus hukum teh kitu di bahsul masail ke. Dikitabkeun hasil bahsul masail. Moal eureun-eureun nu kos kitu mah perdebatan bae cek ieu meunang cek ieu henteu. Wajar. Sebab adu kekuatan dalil kadituna ke rojeh jeung marjuh. Ayat ieu teh cek sakaol kieu, cek sakaol kieu, cek sakaol kieu, cek sakaol kieu. Moal eureun-eureun diperdebatkeun terus bae. Adu kekuatan. Sok mal eren datang ke kiamat. Mal eren kos kitu mah datang ke kiamat. Adu kekuatan kabelah dituna ego. Oh aing asa pinter. Oh tandingan aing ku sia. Ujung-ujungna nu nyekel pikir mah ka neraka. Sebab ego. Asa aing. Saade nu ngaleuwihan aing kiai jauh. Udeng-udeng nage itu malah leutik jai mau gede. Ya, ban Vespa mah eleh. Keur carita pikir mah gitu bae. Nu hiji deui ruhani. Nah, ieu. Lamun awak beuki dahar atuh rohani ge sabenerna mah beuki dahar. Lamun awak beuki nginum jasad atuh rohani ge hayang nginum. Sarua pengurusanana ai urang mah awak ditiheulakeun dahar nginum sare dahar nginum sare ari ruhani yatim teh bapaan nu ngurus kuru yatim teh kuru ruh teh kuru lantaran teh diurus yatim ngaranna sehingga keur ngaji ge wani hees lantaran yatimna roh aya hudang kagetak tah jeung kieu mah ngaganggu bae ya tuh sia nu kaganggu aing mah teu maksud ngaganggu yatim. Nah lamun urang terus ngurusan awak bae tinggalin roh paeh nu bakal babalikan roh. Awak dikubur ka leuweung seminggu 2 minggu utai di awak urang bilatung
nu kamari dibangga-bangga ku urang teh bos aya di aing, gagah aya di aing, sugi aya di aing, jabatan aya di aing. Aing teh mulia ukuran dunia di jero kubur 2 minggu utay sia. Getih jeung nanah ngolocor sia tah nu baheula sia di bapa-bapa, di bos-bos, di komandan-komandan, siap dam, siap dam, siap dam. Siap dan edan meureun sia. Isuk pageto modar sia utay di beuteung sia, di mata sia, di ceuli sia. Teu diurus ku sia rohani cilaka sia. Ketika orang urusan ruhani, Masya Allah, aya nu saimbang antara ruhani jeung jasmani, 50-50 mu lumayan. Aya nu geus ninggalkeun jasmani, sakasampeurna jasmani mah ruhani hungkul nu diurus teh wali. Teu pernah urusan jasmani, wali mah hees di mana bae keur ngaji elos, wali. Atuh, tawa beuki hees ngaran. Sakasampeurna wali mah tilok di bagus-bagus. Boh, di luhur spring bed, boh anggelna ge teu meunang salah, teu meunang eta asa eutik marah. Ngurusan rohani. Anggel kudu di luhur di handap kasur gitu keneh dan lain-lain sebagainya. Awak tah urusanana. Wali matilok ngahuyal ngahayal urusan sare iraha tunduhna rep bari jeung saeutik asal sakerjep cukup wali henteu ngahajakeun hajakeun nya usaha-usaha mama nuju istirahat tong kos kitu bupati lain kiai nah ruhani ku urang teu pernah diurus cilaka. Urus rohani kena wauheun ka nu nyieuna awak mah wauhna kadahar mata wauhna ka nu geulis ceuli wauhna ka nu merdu suara awak wauhna kana baju anu ngeunaheun dipakena bujur ngeunaheun ditumpakanana mobil dan lain sebagainya aya ASEAN dan lain sebagainya awak teh mah kos kitu mah rohani mah pengurusanana supaya wauheun ka nu nyieuna sebab asal ti Allah diurus ku Allah kebalik supaya ke Allah lamun asal ti Allah kuari teu asa diurusan ku Allah hajut teu diurus ku urang balik lain ka Allah ka jahanam cak Allah supaya balik ka aing deui ti aing ku aing ka aing minallah billah fillah ilallah jah lamun urang teu ngurusan ti Allah urang Allah mangurusan urang teu asa diurus ku Allah sehingga kulantaran teu asa diurus ku Allah urang dagang asana urang tani asana urang boga duit asana urang ieu imah urang ieu tanah urang aku ku sia paeh nu ku sia di aku mana urusan rohani urang kena wauh ka Allah mulai wauhkeun ka syariat capek geus wauh ka syariat capek ibadah teh urang teh diteken ku syariat salat sageus salat carana kieu capek sebab naon encan aya rasa lazat encan nikmat ibadah teh ka Gusti Allah ketika diurus ku urang wauhkeun dipaksa carana kumaha zikir, tafakur, riyadhah, jihad. Mulai teng oh nikmat orenganan. Mulai tina zikir teh ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang hate, ulah dimaksud tenang. Zikir bae ulah maksud tenang, lamun maksud tenang atuh berarti lain ka Allah, maksudna ka tenang. Ka Allah. Tenangna kumahan dibere Allah. Ngan asal urang zikir dibere ku Allah tenang nikmat ruhani teh wauheun ka Allah di zikiran bae urang nu mantak nyebut ka bogoh urang ge sarwiti deui lantaran urang cinta ka Allah kitu keneh urang lamun geus cinta ka Allah pasti Allah deui
kuari mah geus ngageser tina syariat teh melalui thariqah urang teh hayang kana hakikat tujuanna ma'rifatullah kuari urang babalik ka Allah di dunia kene jadilah khos lamun kalangan syariat kalangan awam lamun kalangan hakikat ngaranna kalangan khawas warujuul insan al khos babalikna insan anu khawas nu tangtu nu geus ma'rifatullah wa rasuluh wa wusuluh jeung datangna manusia ka Allah wa huwa wusul al qurba deukeut jeung Allah qurbah teh deukeut Allah teh kan deukeut sesuai jeung ucapan Gusti Allah cek firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid neangan Allah mah jalain kudu ka langit neangan Allah mah lain ke kudu ka Masjidil Haram neangan Allah mah jalain kudu ka gunung neangan Allah mah jalain kudu ka leuweung deuk nanaonan dilegleg maung sia Allah mah aya di diri urang Allah aya di diri urang Allah nyiptakeun awak urang tina taneuh anggap awak urang Masjidil Haram di Masjidil Haram aya Baitullah anggap kolbu urang Baitullah di Baitullah aya Allah di kolbu urang aya Allah ente tawaf di Baitullah berarti keur tawaf di Allah tawafkeun roh urang di kolbu urang bakal asa bareng jeung Allah ketika geus manteng frekuensina urang bakal karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid eta secara global geus praktekna teu meunang dicaritakeun secara umum kieu tah nu mantak teh mah globalna praktekna teu kudu khusus mau sapi tuh sia mah kos kitu deui bae paham urusan rohani kana sapi deui bae teh nah eta mah secara global teu beunang lantaran engke dicerna dipraktekeun akhirna nah cek pamajikanna Kak warung teu buka moal angkuna endeu ka Allah wah jadi kieu ka ieu Kak ieu kumaha dapur ieu ja teu balanja moal ka kawan endeu ka Allah wae waduh bisa minggu ya kieu Kak ieu kumaha ieu kutang geus eueuh talian oh masalah eueuh talian mah hadege ulah di talian engke jadi oleng teu beunang ai can waktuna mah teu saimbang tah nyaritakeun wa huwal qurbah ieu Al-Qur'anna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid metodena yakni carana nu teu meunang secara umum dibikeun sambarangan ngan aya geus lamun deuk siap oh masalah nyerahkeun ti luhur sausap rambut teh handap saibas dampal nyanggakeun mama abdi teh kumaha cak mama bae bener sia bener boga warung boga tutup atuh warung sia daek emang geus geus bangkrut cek lain nu kitu tawa pelampiasan ngaranna engke aya nu mere cara ngawarung deui naon kitu cara ngawarung anu bagus ya bisa ngawarung deui ieu mah tutup geus pintu sigotaka deuk ka Allah ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia pan berat lamun carita eueuh guru tapi mun aya guru lain kitu jalain ninggalkeun makhluk haju urang mung ieu mah hayang ninggalkeun asal aya jelema lumpat asal jelema lumpat juda naonan moal eureun-eureun sia hirup di dunia maka panggih deui jeung mangkeluk kapanggih jeung mangkeluk jalain kudu lulumpatan lain ieu mah urusan rohani tuh mantak salah jelema barang norekat geus teu daek sasalaman acan di mana guruna barang norekat geus teu wauh jeung tatangga saha nu nitah barang norekat sia jadi kos kieu teh ieu atuh agama hancur kos kitu mah lain kitu guruna mikung teh mah guruna lain kitu moal satungtung urang hirup di alam dunia urang cicing ge di dunia kapanggih teh jeung dunia kapanggih jeung sangu kapanggih jeung cai kapanggih jeung hewan daging jeung sajabana atuh kapanggih bae teu kudu lompat kapanggih jeung jelema jeung polisi ge kapanggih apa kudu lompat teu
mana tawafkeun roh urang di Baitullah etalah carana Allah bareng jeung urang innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalil-dalil naklina geus aya Allah bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum di mana bae Allah bareng dalil geus aya Allah deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid hayang supaya karasa eta teh dalil geus nereleng bae dalil mah geus terus bae ngan can karasa jang ngahadirkeun rasa sakumaha tadi kolbu urang aya mata penglihatan kolbu mata pendengaran kolbu mata pekerjaan kolbu mata perasaan kolbu ilah nu deuk disimpulkeun ku urang moal datang-datang haju hadir bae kudu make zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres eta melalui urang tahapan kubro latifah dat kayahokeun ku urang lelembutan nu aya di awak urang urus urang sanggeus diurus tahun 2 tahun Allah ke mere karasa deketna Allah iyalah wa wusuluhu wa huwal qurba geus wusul manusia ka Allah naon wa huwal qurba karasa deketna Allah ayat lain dibaca dicerna dirasa kuari mah karasa eta teh horenganan boga rasa deket da Allah jeung nyahona Allah teh yakunu bisa babi ilmil hakikat horeng eta teh ku sebab ilmu hakikat urang teh geus ngabogaan ilmu hakikat jadi geus kajahoan ku urang hakikatna dadamelan Allah teh geus lamun kanyahokeun kana hakikatna dadamelan Allah naon iya ne wa huwa at-tauhid hiji asalna teh Allah sorangan hiji jakuari ge hiji ieu mah makhluk dadamelan Allah hiji makhluk langit bumi katut eusinan nu kaluar tina ilmu Allah jeung nu kaluar tina gerak Allah berarti atuh urang neuleut tangkal kalapa teh eta teh kudrat Allah kadeuleut kudratna lain tangkal kalapana neuleut laut kadeuleut kudrat jeung iradatna Allah lain lautna neule gunung kadeuleut kudrat iradatna Allah lain gunungna neule laler hiber nu ngagerakkeun Allah ku kudrat jeung iradat Allah geus neule laler teh lain lalerna nu kadeuleut kudrat iradat Allah kitulah ilmu hakikat eta teh lain dibahas tapi karasa ketika dibahas atuh bisa bae tetapi ieu mah karasa masyaallah karim geus moal semata-mata ieu reungit anu nempel ka awak urang lamun lain gerak Allah urangna ciptaan Allah reugitna ge digerakkeun ciptaan Allah digerakkeun ku Gusti Allah meureun nu mantak nempel di awak urang teh ngagerakkeun Allah diridokeun ku Gusti abdi ciptaan Gusti reungit ciptaan Gusti gerak abdi ngagerakkeun Gusti reungit gerakna hiberna ngagerakkeun Gusti abdi ridho Gusti meureun nu mantak reungit nempel di abdi ge eta teh hiji abdi gerak Gusti reungit gerak Gusti di hiji gerak kudrat iradat Allah aya di nyanggakeun sadaya-daya. Di kumaha coba? Ayo coba. Nah, eta ke mun geus datang ka dinya meureun aya dahareun reungit anu aya di awak abdi mangga Gusti abdi maridho. Ulah-ulah karak reungit atuh orai ge hendeuk ngagegel abdi da moal semata-mata gerak eta orai lamun lain digerakkeun ku Gusti abdina ge gerak nang Gusti oraina ge leumpang nang Gusti atuh di hiji gerak ja sifat Allah mah hiji atuh gerak Allah nu eta keneh kudrat Allah nu eta keneh atuh iradat Allah nu eta keneh teu kasipatan ku dua kudrat hiji teu kasipatan ku dua iradat kan hiji Gusti mah nu mantak eta tadi teh wa huwa at-tauhid fi alamil qurba bisa babari ieu ngaji bisa hese ngajelaskeun ge hese komo rasana tuh nu mantak lain ajieun tukang karung atuh lain ieu mah tukang karung mah ngahenen bekos kubur dietek nah geus kahartikeun ku urang jahe emang aya dua kudrat teh aya emang aya dua iradat teh aya berarti hiji tauhid ngaranna fi alamil qurba oh gerak urang jeung gerak eta orai teh gerak eta keneh hiji nang Allah ngagerakeun teu aya dua gerak hiji Allah tauhid ngaranna nah
didilah urang lamun geus kos kitu bakal ngahormat orai ge sebab orai ge kapan boga roh orai teh kapan zikir ka Gusti Allah ketika roh urang zikir ka Gusti Allah aya dina akur pada zikir orai ge bisa uluk salam ka urang assalamualaikum Haji Supendi orai cek Haji Pendi waalaikumsalam ya orai kita sama-sama jadi urang sak orai kita bersahabat sak orai itu ya tuh mantap aya jelema digalakan ku pamajikanana aya jelema digalakan ku indung bapana nyorekan luar biasa kebenaran bapana kiai kemudian manehanana lantaran digalakan pohara padahal mah kiai mangagalakan ge lain sakadar ngagalakan horenganan ku deudeuh jeung nyaah ulah aya dina maksiat ulah aya dina munkarat supaya ibadah kulantaran galak budak makan ngaranna ge nafsu asa digalakan kolot galak amat ka aing inditlah ka leuweung di leuweung manehanana teh tabrang parana dahar saya aya boborosan jeung bebetian nu aya di leuweung mun aya orai naek ka luhur mun aya maung naek ka luhur tangkal kayu sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan manehanana ngadahar teh pupucukan boborosan jeung bebetian bari zikir ka Gusti Allah selama 4 bulan orai geus kadenge suarana sebab urang akur barang daharna jeung kadaharan orai ngadahar pupucukan urang ngadahar pupucukan orai ngadahar bebetian urang ngadahar bebetian urangna bari zikir ka Gusti Allah 4 bulan suara orai geus kadenge ku eta jelema kagetnya lagi kok orai bisa uluk salam kok orai bisa ngomongnya lain make sungut rohani urang ngobrol jeung ruh na orai geus tanpa suara geus bisa urang ge kan bisa jeung awewe ge tanpa suara urang paham nyana ki cep sabeula tring tring atuh urang ge tring eta bahasa ngaranna tanpa suara tapi geus kaharti Masya Allah itulah bahasa cinta dari mata turun ke hati kaharti bahasa urang kuari ge bahasa-bahasa manusia bisa kaharti ku isyarat urang kapanggih jeung guru bangun berpaling berarti bendu urang kapanggih jeung bos bangun berpaling bendu urang kapanggih jeung hiji jelema senyum berarti resep urang kapanggih eta teh bahasa kapan teu ngomong teh kos kitu teu ngomong tapi kaharti orai bisa kaharti ku urang menyatulah jeung orai menang 5 bulan kaharti bahasa monyet bahasa uwa-uwa terus ningkatkeun zikir barang daharnan wa aya di leuweung sapira di leuweung saaya-aya dibere kuat ku Gusti Allah ngadahar sakadar ja kitu na bebetian tapi kuat sapoe 2 poe 3 poe teu kudu barang dahar deui menang satahun bahasa maung gajah ka hati mulai diwurukan ku maung lah nu ngawurukan zikir cek maung kieu lah zikir ka Allah mah dibere ku maung gurunya na maung mantap maung teh asli nama zikir nu mantap galak ka urang ku sebab urangna teh zikir digajal sia ku aing lain zikir ka Allah endahan sia dahar baluru aing beuki dahar mah mantap urang sieun ka maung tapi lamun urangna zikir contona ai eta Syekh Maghribi mah ngobrol jeung maung ari eta Syekh Asnawi mah ngobrol jeung maung eta pertemuan Syekh Asnawi jeung maung teh tah di Syekh Maghribi eta teh pertemuan Syekh Asnawi jeung maung dina nu ku urang osok dizarahan Syekh Maghribi teh nah komo deui Syekh Mansur mah kapan ngobrol jeung maung bahkan maung jadi kendaraanana sebab naon maung ge taluk kana zikir nyana nyangkrem ge lantaran kadeuleuna urang teh embe ku nyana ini embe nih sakjana mantap dileg-leg ku nyana tapi lamun urang kadeuleuna jelema tuh moal nah mangka ieu di leuweung diwurukan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus datang ka hobi mantap baliklah nyana lantaran kolotna ceurik bae ngadua ka Allah ngadua ya Allah anak abdi di mana ternyata horenganan
nyana diangkat jadi wali ku sebab ridho kolot na ngadoakeun anak abdi ku sebab digalakan besi ka mana bae geus abdi ieu ridho Gusti ka anak abdi henteu jadi besi geus aya ridho kolot indung bapana kaleuweung diangkatlah jadi wali balik jana ka imah begitu balik teu betah di imah sebab naon sebab nyana geus gahiji jeung hewan-hewan ahli Allah teu betaheun di imah sebab naon sangu geus teu beuki dahar geus teu beuki nginum geus teu beuki segala geus teu beuki beukina nyana jeung dileuweung guru walina adalah mau mantak ente beus haga guru torekat atuh bandingan ka Lampung ka ditu hayuh kaleuweung kege tinggal ngaran innalillahi Haji Supendi telah tinggal nama sudah dilegleg macan beres lain norekat paeh itu bedak sabaraga mantek guru torekat teh lamun maca urang dina kitab aya nu anjing guruna teh guru torekat teh anjing aya nu mau guru torekat teh masyaallah karim maha kawasa Allah nah iyalah mun geus datang kana tauhid huwa at-tauhid hiji gerak Allah hiji kudrat Allah hiji teu dua teu tilu gerak nu aya di urang gerak nu aya di makhluk eta keneh kudrat nu aya di urang kudrat di makhluk nu sajen eta keneh kudrat Allah keneh fi alamil qurba lahut masih panjang ieu tentang lahut sebab naon sebab lahut teh ngaranna destinasi hartina tempat anu dimaksud ku urang lahut nah